Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sawatara ngeunaan informasi ngabuburit jeung dinosaurus baris didugikeun dina midang nawarta danget ieu. Dinten Sabtu, 1 September 2018. Pamiarsa, simkuring Risa Aprilia anu baris ngadugikeun warta salengkapna. Dino Show salah sahiji tempat pintonan dinosaurus di Bekasi. Ayeuna jadi pangjugjugan balarea ka asup pangjugjugan pikeun ngabuburit. Di ieu tempat anu ngadondona meunang pangaweruh anu mundal ngeunaan dinosaurus. Pikaresepeun kitu pisan wahana Dino Show di hiji mall di Bekasi teh. Teu kudu heran mun eta pintonan teu weleh haneuteun ku nu lalajo utamana barudak bari diaping kolot-kolotna. Pintonan Dino Show teh nyaeta pintonan ngeunaan dinosaurus satepurba nu geus musna ti alam dunya. Pintonana daria pisan, sajabat ti lantaran wangun dinosaurus nameh sarimbag jeung aslina, oge lantaran dirojong kusan efek nu matak hookeun. Seli jeung Risma, warga Bekasi ngaku lalajo dinosaurus teh resep ka cida. Pangna kitu teh, dumeh dinosaurusna teu beda ti gambaran nu aya dina sawatara film. Antarana bisa seurih, baut, bunga, sedih, jeung sajabana. Eta sababna, mun aya waktu manehna sok ngahaja lalajo barisa kalian ngabuburit. Mun taya harungan mah, eta pintonan teh bakal aya di Bekasi tepi ka tanggal 15 Juli nu bakal datang. Pamirsa, sakitu warta nu tiasa kapidangkeun dina danget ieu. Simkuring Risa Aprilia, seja amit mundur, amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.